Hadirin semuanya, tong hilang nyata di subscribe channel YouTube Nampa Yugolar channel. Nuti wetan, nuti kidul, nuti kulon, nuti kaler kaya nakum sadayana. Ikan hiu makan tomat. Bodoh amat pokoknya mah kudu subrek lamun teh subrek lain balat aing. Sakitu tik aing. Assalamualaikum. Kayanana di kampung Singkur nu di sisi gunung Rejebna tutu hancur carcai mareka. Ieu pun bapak sareng pun anak nyeta Kilurah Semar Badranaya. Nuju sareng sauting barwa cara sareng pun anak kakasih nyeta Astra Jingga atana picekwa. Lami-lami kunirana handika. Jan Cepo abdi Pak dina saban roban hiji mangsa ganti wanci guruyung tahun ilang bulan sok pinangka Bandung aja rareus dewek teh ayeuna aja rareus kunaon Pak kayaan urang teh ayeuna teh nincak kana satahun hari jadi corona duh eta kolot nepi ka kitu. Corona mau segala dirayakan, wah kita teh penyakit Pak. Ih, apaan corona teh penyakit Pak? Kita teh ulah kena dirayakan, kudu nama orang usir mau bisa mah. Mun corona segala kanu dilayak wae. Is, ulah gitu ya. Damal pati-pati pangeran nurunkeun musibah lamun Allah hidayah anak kaharepna. Urang mah ngan saukur manusia, ngan saukur bisa berencana. KBG kendak mah aya di manten anjeuna. Itu nyapa gitu nama. Pokokna mah urang kudu naon? Mematuhi protokol kesehatan geus dianjurkeun ku pemerintah. Baik kita mah jelas Pak, abdi mah tidak lepas dari masker. Kemana-mana ge pakai masker. Halus ya, halus. Barang nuju sauting marwacana antawis ieu Kilurah Semar Badranaya oge Astra Jingga. Aya nuju jerokan piluaring patempatan tayalian teh sanes nyata dawala. Dawala anu nuju keur murek ayeunana ningali hansip anu ti katepihan lompatan nuju ka eta bumina Kilurah Semar Badranaya. Lagi undirang andika Bapak siapa lagi itu naon der ke dia iya ayah siapa Pak Hansip ke dia ke siapa oleh jorting ke kadengean sugan teh ada renge ayah Pak Hansip di luar. Kita kajero gitu aja, kita kajero sok. Saya kata gitu apa? Ya, sok kita kajero. Ya, wayahna itu Pak Hansip mereka dia layanan heula ku si lain. Dewek mereka tukang heula itu suruh ceni potongan. Masuk. Sok layanan heula. Kang Hansip. Tadi atuh nyaman teh asup. Teuing. Kumaha Amang? Sabarana kumaha? Kopi atuh. Aya tenang. Dawala. Dawala. Naon Kak? Jeung kopi dong koye. Kopi naon Hansip? Sok pas rekod. Kopi naon? Kopi naon? Nya atuh ayo we. Cai bodas. Leutik lah. Ada yang ditawaran kopi naon embung. Itu perlu naon
teh. Iya, Pak RT mana sih? Pak RT. RT. Sareng Pak RT kan dia? Lah, biasa ke Pan-Duaan. Oh, dua-duanya nya sabaraha sasetel. Nya, ngomong. Alah, deui bahagia kesumpingan apana deh. Pak RT. Pak RT mah enten. Oh, ieu teh budak ya teh. Heeh. Walah. Kadang ada yang ngekon. Ai ninggal urusan duit doang ada yang ngekon. Eta mah tong budak doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Damang. Damang. Saya teh Damang ge perlu naon ieu teh? Tumben-tumben. Tinggal semua ya. Awak tadi juga lupa wae. Dara-dara disasari ieu teh. Tumben-tumbenan ieu berdua ieu meluncur ke sini ada apa ieu teh? Naon? Sebenarnya sih aku teh ada keperluan. Perlu naon? Sok atuh PT jelaskeun. Naon PT? Tadi ngomong. Astagfirullahaladzim. Kumaha jelaskeun ieu? Jelaskeun man. PT. Angguk-angguk. Ya Allah Akbar teh astagfirullahaladzim. Main kumaha ngomongna tuh ieu. Apa tuh? Anjing gitu kok. Kopi. Kopi? Kopi. Hah? Kopi. Kopi. Dawala. Abdi Kak. Jeung dua kopi deung. Siap. Tenang PT. Oh, saya nawa kopi-kopi acan. Astagfirullahaladzim. Ayah, tadi ngomong ayah ya Kang ya. Kumaha ngajelaskeun atuh Kang Asep, bari kieu carana aduh. Ya, PT Mang Cepot. Anu ieu mah udah dijelaskeun. Udah dimakeun. Dipacu lah. Alah teuing. Ari teh aya keperluan ieu teh bakal disampaikeun. Eta bingung gitu. Tapi kurang denge ieu teh kumaha ngajelaskeun ieu teh. Geus kieu kukuringnya dijelaskeunnya. Sok aya perlu naon ieu teh. Biasa mawa beureum gitu, mesti kana penting ya. Iya. Kan dia tuh Kumaha itu kok. Iya aya perintah ti Palura. Mohon. Nah, itu teh kita ngabagi-bagikeun dana bansos. Dana bansos. Oh. Bejakeun aya BLT gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kapan tadi dia ngebahasnya eta, PT. Aduh, Mal pere panci meninggal sih panci baik bagaimana? Kumaha. iya teh kita dibagikeun. Kan Pak RT dewa itu. Mang Cepot kan ayeuna namun cara ieu mah jangan masih mana. Mohon. Nah, Mang Cepot urang dibere kepercayaan. Oh, jadi dewek teh ayeuna teh dibere perintah teh sebagai gitu nya. Jadi istilahna dewek anu nyatetan kira-kira saha wae nu perlu dibere bantuan gitu. Teu ngadengean suga. Masya Allah. Ya, kieu ya. Minjem duit kok. Gusti. Salah kedengeun. Ada Mang Cepot tuh ayo layanan Sebenarnya teh budak dewek apa manehna sih? Ya, aki-aki. Alah teh nya. Sih boga pimpinan budak ieu mah geus moal beres ya. Jadi dewek teh di dieu teh ditugaskeun pikeun nyaeta ngabagikeun bansos. Tapi sing amanah, Mang Cepotna. Kumaha gitu? Lah. Kalau ayeuna mah aya kejadian. Kejadian kumaha? Jadi dana bansos teh henteu nepi ka warga, ka masyarakat teh. Oh jadi ente ieu teh sebenarnya di kampung mana gitu apa di kecamatan apa di kelurahan mana eta kejadian bansos teh teu nepi ka warga nu membutuhkan. Hanya rugi tah kecamatan mana. Cuma aya warga jana gitu nya. Gitu. Sebenarnya mah ulah gitu. Ai urang mah diamanahkeun teh meureun urang teh jadi kepercayaan. Nah, urang teh da manusia gitu kan. Diberi amanah teh diberi kepercayaan teh kuduna mah dilaksanakeun dengan baik. Mungkin di mana bila mana urang ngajalankeun amanahna dengan baik, kahareupna ge bakal aya kauntungan saker urang. Boh tina amal perbuatanna, boh kahareupna ge urang bakal aya meunang kahadean, boh ke aya leuwihna oge gitu kan. Tapi sakirana urang geus teu bisa ngajalankeun amanah nu dipercayakeun ka urang,
Nyaita mah wayahna da jelema mah nu paling hese teh rasa percayana gitu kan. Mohon. Kepercayaan nu hese mah. Percayaan SMA BRT. Eta teh wae. Berarti aya lah sebagian kampungnya anu dititahkeun gitu kan di parentah kita mere bantuan sosial cuma teu narpi gitu. Oh, no. Kumaha Pak RT? Mana? Semua beres, salah dewek nanya Orang ngomongkeun kasbon. Alah, ya. BLT. Gusti, kumaha Jung? Geus moal beres ya Jadi beneran tadi BLT teh. Kumaha carana? Pancip. Mohon kan? Iya, aya penting kok jeung pamajikan kumaha nya. Atra kongko juga nong langsung terwae. Moal beres geus. Mau beres dia. Moal beres. Wah, lapor. Lapor. Gusti, deui. oh iya mana kan nyen kopi? Oh. Dawara. Naon Kak? Kulila sia teh. Kopi na mana? Ini songse si Dewala ya. Keur naheur cai. Alah, sia lila ieu mah. Oh. Aya we Pak RT nya. Kang Asip, antosan dakedak. Ya. Ai si bapak kumaha damang? Bapak aya apa tadi ge nyaur. Sorangan wae sih. Masya Allah. Si bapak Allah kemana? Akbar. Dawala kemana? Mulai aparat mulai jelema dicentang. Centang. Tinju. Pusing aja tadi ngomong teh nyambung-nyambung. Tak gitu, Mang Cepot. Eta pahan si pujuan betah kemana-mana dua wae. Kompot di jalan teh. Bubuh. Tak kumaha tuh aing geus ditugaskeun duaan. Itu teh ngomong sih. Masya Allah, Akbar. Kumaha kudu ngajelaskeun ai kieu. Jeung dipacul, Mang Cepot. Mun aya mah urang pacul ceulina sakali lah korek kuping geus moal mempan gimana. Oh, eta teh aku berdokter. Serian. Masih cenah. Terus deh, aing mah. Iya. Nah, tadinya mah kok jempling. Nepi ka kieu-kieu da ieu kongko. Aduh. Astagfirullahaladzim. Coba kau ajak kongko. PT. Tadi PT. itu. Masya Allah. Ting pansip uyuhan kuat ya kemana-mana. Iya, dengan ieu teh Mang Cepot. Kumaha? Curhat teh. Kumaha? Sebenarnya mah dah. Puyeng gimana nanti? Puyeng kunaon? Ya eta gitu. Ngobrol teh taruh nyambung, sekalian nyambung kan. Masalah duit. Da KBG wajar asal geus nyelebeur mah geus nyelebiruan ge da entong beureum nu budak nu geuring ge bakal cager, nu biru nu beureum mah. Iya, Masya Allah, arek di kadek dewek. Mending istuning jadi RT teh aya coba budak teh. Ada rampun yang teh nyambung tadi kompor teh. Eta gitu. Iya pansip. Dewek ge masih ieu kene ieu anu keur usum teh ayeuna. Rek bulan puasa teh usum teh malah macem-macem. Oh, aya di girang makan usum teh buah-buahannya ieu teh nya. Heeh. Aya di urang akan di dieu mah gersang kan gitu kan, kawasan tandus. Nah, nu usum kalah togel. Tah eta Mang. Ayeuna eta nepi ka gelo-gelona teh gitu kan, aya di sebagian lembur lah tangkalan di karero. Gitu eta. Teu ngarti dewek mah. Tah, pagaweanna ieu. Ete pagaweanna. La ilaha illallah wa teu nyontokeun kanu kahadean pisan sakeur masyarakat. Nepi ka kitu-kitu nu jemering budak tukang ngerokan tangkal deui. Moal ngadengkeun ieu Mang. Gusti, aya kalangan dan menolong ka aing. Surik dia bener. Bete. Ya, lamun eta mah bisa diajak kongko mah wae peta katogel. Masya Allah. Mayan. Tapi ka kieu-kieu na aya niru. Kumaha eta? Mang Cepot teh. Ente kuring boga pengalaman, boga babaturan. Mohon. Jadi kieu. Heeh. Patan kali gitu. Masya Allah ke heula Bete. Gusti, teh bade teu budak dah aing. Jadi kieu. Heeh. Boga babaturan. Tadi deh. Masya Allah. Gusti, jaga-jaga. Sabar Mang. Adena diajakan tadi, kau beneran. Wih heula anu ngomong wih heula Pak RT dengekeun. Rek cacarita Mang Cepot. Jadi kieu. Mohon.
Kuing boga bapak. Ya, Kemar tengah lumayan. Sabar man. Cepot sabar, cepot. Untung hati dewek jenang Gusti Allah. Coba mun jenang Cina geus rusak ya. Ada rampun nya. Kayak dirumuskeun kalam. Tenang lagi. Iya. Puyeng ya Mang Cepot. Gusti teuinganya. Itu sok tuluy Kang, tadi Kang. Jadi kieu boga babaturan. Mainna teh selalu menang istilahna arek Singapura, dewek mah Singapura, Sydney, Makau da nya. Kami pikir apa Jawa Mang Cepot ge. Oh sok. Sarua wae. Tapi tah aya Mocok ayeuna tah. naon? Togel. Naon PT? Oh, Buru gitu. kayak heula. Gusti teuing. Moal peren-peren dia carita. Oh besok ayo. Dewek teh rek nanya ka pansipnya. Jadi baturan dewek teh meunang we gede. Fungsi kana meunang 20 juta 30 jutaan. Tah eta setiap masang teh masangna gede wae gitu kan. Tah hasil masang eta teh emang lagi niatna mah hade. Hade niatna mah. Jadi sebagian bebenangan manehna togel teh aya nu disumbangsiikeun ka masjid, aya nu diberekeun ka panti jompo, aya nu sebagian diberekeun ka anak yatim. Tah, menurut pandangan Pansip, aya cek pandangan dewek mah selaku rakyat biasa, selaku rakyat awam gitu nya. Aya togel teh meureun geus kaasup kana judinya. Karena judi, tah aya uang judi teh mun cek katerang ge haram kan? Haram. Tapi niat manehna hade, kira-kira eta uang sebagian harta nu disumbangsiikeun teh hasil togel teh kira-kira bakal jadi amal hade apa amal goreng? Kumaha cek pandangan Pansip? Sok. Nya eta mah kumaha urusan Gusti Allah kadinya nama. Kadinya nama bener. Kuring ge nanya, fungsi nanya. Eta teh apa duit teh duit teh nang duit togel gitu kan. Pancek katerangan ge duit togel mah haram masukna gitu kan. Aina kari-kari abu benangan gede dipasikeun ke masjid, pakai pembangunan masjid, dipasikeun deui ka panti jompo, dipasikeun deui ka anak yatim. Kira-kira eta teh bakal jadi amal hade apa amal goreng? Ditembalan kumanehna kieu coba. Maka Kadinya nama urusan masing-masing. Rek menang amal, rek menang henteu cenah. Arek menang amal, rek henteu eta mah urusan masing-masing cenah. Gitu. Mungkin saya porsina masing-masing gitunya Kang. Rada geuras mau tembalan teh. Aing cenah nu meunang togel sakieu bebeakan cenah. Ngabere saker pembangunan masjid, saker anak yatim, saker budak anu jompo gitu kan. Tingali usia cenah tu kabulan itu, tingali ka tukang, tingali ka gigir cenah. Loba kene jelema nu mampu tapi tar sedekah cenah. Dewek didinya kuat langsung pakelat. Teu bisa ngomong dewek didinya. Aya Allahu Akbar, Gusti Kumaha Agung. Dia minta kopi mana sih? Masya Allah, sidang lagi didapatkan kopi we alah sia. Aduh. Ya. Kang. Ari eta judi dosa henteu. Kumaha? Judi Kan tadi diomongkeun dibahas. Coba Pak Hansip kali pambejakeun gitu. Pambejakeun ke manehna. Mun bisa mah tahun hareup mah ulah diparili deui gitu. Musingkeun ieu mah rampun aya. Lain musingkeun deui Kang. Ieu mah aduh. Mun itu kaur gep kumaha cara mun pokok masalah. Iya non, mun aya rapat gitu kan. Kumaha nyambungna ieu jeung ketua BPD jeung lurah ieu kumaha carana ieu nganepikeun aspirasi rakyat lamun kieu carana RT na. Ya mungkin mah dipisahkeun Kang. aya cek kuring mah dosa mah opat. Kumaha ada? DOSA paturuk geus opat. Di opat huruf eta yakin teh. Ai togel mah lain judi. Asupna Masa we iseng? berarti heureuy. Hah? Masya Allah. Layanan. Ayo. Mungkin sih. Nyawa ini teh nyawa. Malah 2728 mau keluar ayo mah. Kalau ngebahas aing sakira ribuhna. PT aya. Cepot. Bulan. Berapa
Bapak di mana Bapak? Ayah Bapak Jiro. Sudah namanya ada jelasan gitu. Untuk kuring-kuring ya mantan si dawala heula ka tukang asa kulila ieu teh Pak. Ya. Di sauran ku Pak Hansip bisa Pak RT. Oh, mangga. Geuleuh nya. Hansip, Siap. mau pamitan aja ka Pak RT geus. Oh, cuma tong. Duduk sueuna. Ya deh gitu. Aya Pak Hansip geuninjang jeung Pak RT. Aduh, sumun Bapak. Assalamualaikum Pak Hansip. Aman. Pak RT. Pak RT. Assalamualaikum. Tambah. Alhamdulillah saya kumaha sabarna. Ya Allah, ya. Aduh, bah, itu mah ya. Sugan abah bisa iya, sugan nyai tiis. Ai caitis mah lain ka aja. Kadi itu Kamil. Iya. Nepi ka kieu boga RT teh urangnya. Oh, puyeng lah. Ya Allah. Puyeng kayak iya. Aduh. Geus kuring mah rek ngobrol jeung Pak Hansip wae. Ya sok. Anu rada nyambungan. Ieu teh aya kersati malah naon tan sadia jeung ajeng teh ibarat tianggang ieu teh. Cager sih. Ih, alhamdulillah Pak RT. Saya kumaha Pak RT cager. Kalah ka ngonrong. Gusti euy. Kumaha Pak Hansip kumaha? Iya, Pak. Iya teh menang mandat si Pak Lurah. Nuhun. Ya. Kabeneran teh Kang Cepot na ieu ditugaskeun sebagai Menurutnya mah kali itu diajak Masya Allah Akbar teh Hansip. Sorry Kita kieu-kieu na. Pantesan si Cepot ngaleos teh bari jeung camberut tadi dengan tukang teh meureun aral. Diajakan kongkot teu nyambung ieu teh. puyengeun Mang Cepot ge. Aya nu kieu malah molototan. Ya Allah Akbar, ya Allah ya Karim nepi ka kieu-kieuna. Kumaha? Mang Cepot kira-kira na amanah moal. Ih, ai si Cepot mah kieu ceuk mah. Karena pagawean mah rek pagawean hampang rek pagawean berarti di gawean wae ngan eta mah jelema buruhan. Artina buruhan teh kudu panyecepna gitu. Oh. Karena rese lamun naon panyecepna mah manehna mah rek naon ge. Kudu aya ieuna cenah. Bejakeun atuh eta Cepot baekeun tuh. Astagfirullahaladzim. Oh, Hansip coba. Yo, wah sina ieu dek mere naon nya? Tugas ka Kang Cepot teh. Amanah moal kira-kira gitu. Ngomong kenapa tuh? Nah, tadi ge ngomong eta jawab. Kira-kira lamun gua di tembalan ngadengin mah. Ya coba tuh untuk ngadengar gua dong cerita. Jadi kieu Pak RT. Ah, Pancek ge si Cepot mah jelemana Geuning malah molototan. Masya Allah, Hansip kudu kumaha atuh ieu. wah. Ieu kan aya kita, Pak. Nah, Kudu dikurang gitu Pak eta. coba wah cerita wah. RT. Tadi. Hah? Iya. Nah, Tah. Sugan kudu cager dicolok make leungeun dewek mah. Sugan. Temen bisa, Wak. Tadi katakan temen wah lah. Saja banding di urusan naon BLT teh ieu teh aya naon deui nesa kalian gitu Bang sih. Ya. geuning teh deket eta sih. BLT gitu. Si BLT, Pak RT, BLT tadi ge pancet wa ge BLT. Tarana repi. Keun bae anu tarana repi mah, anu teu nepi-nepikeun mah. Berarti jelema teu amanah insyaallah mun ka si Cepot mah nepi ka nu ngabutuhkeun eta BLT teh gitu. Eta wah. Tauna. Mungkinna kurang bakal kasalahkeun pasti. Da soalna eta mah anu bergerak mah oknum kan. Kurang ulah disangkut pautkeun geus mah geus, mudah-mudahan si Cepot mah jelema amanah. Tanggung jawab inti nama.
datang tanggung jawab. Kok tadi kayaknya Wak? Astagfirullahaladzim, lebih kakin ke helki Iya, Wak. teh. Kieu mah ngadengeunna. Kumaha? Nah, di urusan duit. Bu, lebih kaki itu berarti Coba gua jajal tanya. budegna teh pilih-pilih. Baik tak itu. Coba gua dites. Coba. Pak RT, ya hari hayang mah gua boga randa di dia. Gimana? Astagfirullahaladzim, nepi ka kieu Pansip. Geuning masalah awewe mah geuning adengi Alus. halus. Ulah mana? Di kulon. Jangan Pak. Gimana? Ya Pak. Aya randa anyarnya. Kumaha? Gimana deket 80 tangkis wana eta. Anaknya lalaki. Imahna deket lapangan bulu tangkis, anakna lalaki, sabaraha anakna? Anaknya dua Wak, anu hiji leutik keneh, hiji geus gede. Tah, salah kita mabur Wak. Kabur? Anu kene banget ieu teh. Anu keneh ka kamari. Di mana emang di mana? Jadi kieu Pak RT, awar-awar beja menang ti juru taluntik nu bisa dipercaya ieu teh aya randa herang mencrang kayanana. Ulah mana di mana? Ke heula dideskripsikeun heula. Dideskripsikeun heula. Jadi si randa teh herang mencrang, anakna aya dua, anu hiji gede, anu hiji leutik. Tah, awar-awar menang beja mah pegatna teh rumah tanggana teh hancurna teh. Kumaha tadi? Loh Pak. Neangan kesalahan rumah tangga mah yang kesalahan mau antusna nyawanya. Benar eta mah. Kecuali neangan kesadaran anak. Nah, berarti lantaran eta si awewe jeung lalaki teh pepegatan teh lantaran ayeuna aya randa anyar teh meureun paribasana paitna mah. Gimana? Ih, dengekeun heula ulah makan nafsu atuh. Gila si mama. Kana oge ulah ku nafsu atuh ja. Oh bener eta. Iya. Jadi lantaran nama merenya lepas ditanggung jawab pak kumaha? Lu pasti tanggung jawab. Lepas ditanggung jawab. Berarti iwal tibalik kesadaran diri masing-masing merenya. Eta. Da kubur, da marangan lagi da urang teh lalaki mah kudu gede tanggung jawabna. Bekulon. Bewetan ya. Nepi ka teh nyambung deui wae ieu. Sakit teh di papagahan bener, komo di papagahan gorengna berenjang. Eta wah bener. Meureun aya rumah tangga mah nyawanya. Ibaratkeun ulang. Bawa cai dina talaga. RT ke heula dengekeun heula ieu Pansip ngomong. Nyawa. Ibaratkeun urang bawa cai dina talapak eungeun. Meureun lila-kalilan ge bakal saat. Tah, itu tuh beda cair agak kana batu lila-lila ge bakal jadi legok. Meureun kumaha urang cenah tong saat kieu teh. Buan meureun mah. Nah, gitu. Berarti meureun urang teh sajabanding ti kitu teh meureun urang teh kudu ningalikeun kasadaran pribadinya. Saling melengkapi istilahna ke heula Pak RT ke heula Gusti Nu Maha Agung Pak RT. Tuhan teh bekulon. Bekulon, awena bekulon ke heula ieu dengekeun heula. Takol. Dengekeun heula Pak RT. Ieu teh randa anakna dua geulis ngan dideskripsikeun heula ieu teh bisi Pak RT kaduhung ka dituna lamun cenah heueuh mah itu mataku ulah mana jelas heula ku teh ayeuna Pak RT Gusti Pansip kadang lagi pagi uang lagi peg pal baki carana lebih kaki ya kita jeli lah Gusti pantesan si cepot marung wae kata di meureun aral meureunnya ulah mana cenah ulah mana cenah Pansip Pak Wekakeun bagaimana? Bewetan gitu. Bewetan Pak RT deket lapangan bulu tangkis. Kelak. Lapangan bulu tangkis. Eta mah lalakina kawin deui. Lalakina kawin deui. Gusti ku burung-burung deui atuh eta daya
pina kawin deui. Kelas mau eta ge. Masa wau. Aing mah terus terang we teu apa ieu teh ngan neruskeun kata-kata ti Hansip doang, meureun cenah heueuh mah. Ai kitu kayana mah da teu apal, da mah cuma gosip wae, Hansip mah. Lain gosip meureun Hansip teh pan selaku Linmas marina teh keliling wae meureun aya beja beja. Benar. Dan Hansip mah nanaon kudu disampaikeun ka Kira mah. kumaha. Halo. Nelpon. Oh, ukur tanun. Eta 50 hektar terus jual kabeh. Tanut ya. Oh, Eceng wah. bagikeun kabeh. Komisina titipkeun. Ayo, euy kadinya aya muncul. Gede leutik lagi komisi mah titipkeun ya. Punten dia aya urusan heula. Ya. Ayo payu mah Ya, ayo. Siap. Lah, Sing Heula salah. aing. Urusan heula, duit penting mah. Lebih ka kitu urang boga RT teh ya. eta kitu wah. Oh. Ayo ngomong-ngomong eta teh randa teh bener kitu nya. Benar wah. Saha? Aya Pokona mah. aya. Gua kan jadi tanyakeun, ngan terus tuh. Gua penasaran tapi masih lain ngadengin kalau udah. Ya, wah. Kumaha? Lalakina eueuh. Lalakina eueuh. Jigana sebutin kelok wah. Gusti sumputkeun kelong kusung keneh kelong mah ya kieu. Aya, kelok we kelok anu. Oh, apa? Terus sumna kumaha tuh? Hansip ke hampir-hampir Pak. Hampir-hampir Hansip ya deui. Hah? Kudu kuat-kuat gimana tuh ya? Sing runtut tahun sauyunan, karep teh rumah tangga teh gitu, kos uwa mah geus kolot teh tapi alhamdulillah rumah tangga teh nu penting mah kahiji nyaeta urang teh salaku lalaki meureun kudu bisa tanggung jawab kana jadi pamajikan. Alus goreng nage pamajikan teh da didikan urang gitu. Cenah paribasana pamajikan teh kaurus meureun da urang ngurusna. Lepas di kolotna teh meureun dari urang ngurusna urang nu tanggung jawabna. Sagala pakan sagala sandang pangan ge urang diserahkeun ka urang meureun kolotna teh geus mere kepercayaan ka urang. Tah urang diberi kepercayaan teh ulah ngalakon disia-siakeun. Sabab gede tanggung jawabna nyaeta kepercayaan teh. Ya lamun geus leungit kepercayaan geus ka ditu bakal mau bisa dipercaya di ku batu. Ngagibab ya, Wak. Ngagibab istilahna mah. Kalau sabaran wah nya geus nguruskeun nya. Kan itu na urang urus kitu nya. Kumaha Pak? Ku hampang eta ngomong alamatan anak kucing diberekeun ka jelema. Laora si Hansip. Kumaha tuh Pak? Ngomong-ngomong Mang Cepot kemana sih yuk? Minum kopi mending aing tadi teh meureun kaluar ka dewe teh bari burung gusu da beungeut na kesel. Sugan teh da dewe ge RT anyar teh teu budeg kayana geuning malah ngaripuhkeun ka urang serere ya. Si Cepot teh aral meureun ya. Wah, Mang Cepot barang menit urang 2 bulan wah bakalan di manehna. Puyuhan atuh eta. Gede urang gorannya. Ieu sakalian buat tere ka tukang ieu teh. Aya miceun ka tadi teh. Ngan kumaha atuh daerah tadi teh aya salaku pimpinan atasan pan RT teh kumaha ge urang kudu ngahargaan. Kela ya wajibnya. Urang-urang. Ya, Ulah lila. ya. Nampak. Ya, ayeuna ngeula Hansip. Tante makan ke mana deh? Gua arah lain ke tadi. Mang Cepot kemana? Hansip, Iya. kemana makannya? PT? Kengukur cenah. Oh, aja ge lah. Di luar tadi kongkol teu nyambung euy. Mang Cepot malam menit urang geus 2 bulan di manehna. Si Dawara di ditani nyueun na cai teh kalau mangkat main gaple. La ilaha illallah. Oh, tadi anu nyampur centek si gareng bari masang naon? Togel cenah. Kedeung cenah Sydney keluar dirariweuh aing. Emang jam berapa ayeuna? Mang Oh nya, uyun di jam masing-masing atuh jam baraha ayeuna. pan sini mah jam 1 jam 2. Waduh. Kamu semasangnya. Ada dewek mah. Cuman merekeun nomor ngan aya we gitu kan jelema nu datanya. Biasana cenah dalang mah cenah sok nyaho, sok babari kana nomor. Marukana da aing teh karupun meureun dibentane nomor.
bener bapak. Aduh. Mah geus kieu lah. Ya kumaha itu pansip kieu kayanana urang teh euy. Eta kira-kira sanggup teu? Ih, ai dewek mah hayu wae. Iya teh. Ngan ngomong pahitna we kieu nya. Dan naon teh urang teh leumpang teh butuh tenaga, butuh rokok, butuh caian nya pira kudu ngarti mah kitu rada Deu ela eta kumaha meureun ah. oh nya bisi gitu kan. Syukur aya ngarti mah artina leutik gedena ge komisi mah kudu dititipkeun kitu. Slow eta mah slow. Sia. Eta mah ke urusan PT. Oke, siap. Cekot urusanna jeung PT Oke, nya. siap. Sanggup. Sanggup. Jeung PT urusanna. Jeung bayar teh. Sanggup. Oke, ulah tuh ah. Monggo sakedeung teh nyambung boro-boro oge nya cus penduduk sakitu lobana. Jor we. Garaya. Ayo urusan duit mah sok nyambung PT mah cekot. Kan nyambungnya sabuat tegna doang. Ai kadituna perangna lalampana lilana mah geus moal pi bener. Moal dari mana mun jeung PT mah kajenting jeung si Dawal jeung si Gareng lah. Ah, ya tuh. Syukur-syukur jeung Pansip atau Pandai malah bonang jeung Pansip, jeung Pak RT mah rada pagi-pagi euy. Itu Sugan keleutikna ulah kumaha eta nya tidak amun kana henteu jelema ai leutikna lebating di poe teh kitu tah. kumaha? Gendang telingana terbakar. Itu. Jadi Jadi kitu kalau bating kumaha? lebating di poe, mata kai leutik teh lebating di ulah lebating di poe. Si rusak gendang telingana. Oh, sugan Itu. nemen pisan. Eta kitu boroning dewek nu ngomong panjang. Pansip nu ngomong saeutik kitu nyambung. Oh, Ada rese gitu ada urusan eta uyuhan, urusan tanah segala rupa gol wae nya tapi udah masing-masing ge mau rezeki. Sajabaring ti kakurangan teh pasti aya kalebihanna kitu. oh. Aya hadena oge. Nya tangke malah geus hasil mah ieu teh nya moal. Ah, kuat Pansip. Karena kaditu kadi berdua ke apa teu no, teu ingeteun kana bawahan mah asa piraku we. Wah, mari ge. Babagikeun ieu naon sih? Naon KTP kumaha teh? di palurahna mah aya eta teh jagur wangun jalanna lumpang. Mana Kak? Ansip mah Pohon bener-bener gitu ge. Dan jelema mah ban moal kasih poho mantap ka mang cepot moal poho gitu pokona. Gede leutik nang komisi mah kudu dititipkeun eta teh. Amanah, batur amanah. Sia. Tapi Mang Cepot meureun kayaknya Kumaha? tugas di Palurah ge di sanggupan gitu nya. Oke, beres eta mah siap. Tanggung jawab lah nya. Nu penting mah urang gawe bareng, artina pan urang teh menang amanah ti pimpinan, menang amanah ti atasan. Lamun urang teu gawe bareng mah naon hasilna atuh. Mantap naon ge kudu gawe bareng. Teu gawe bareng mah artina hese kana naon ge kitu. Kudu gotong royong. Kudu gotong royong, runtut tahun sauyunan gitu. Benar. Da kadinya nama aya paribasa kan melak cabe buah nage bakal jadi cabe, melak bonteng buah nage bakal jadi bonteng. Artinya melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng gitu. Mantap urang pelak kahadean, ulah pelak di pulan di pelak teh gorengan gitu. Bener banget Mang Masya Cepot. Allah. teh. Nepi ka kitu-kitu sia rot teh. Pinter Mang Cepot teh. Itu Madai itu, Hah? Madai. Banyak. Enggak saya namanya ngomong-ngomong tadi kopi mu nih nyeduhkeun. Apa tadi dewek ngomong si Dawala dititah minum kopi teh kalah mantok masang, da manehna tas ngisi kota, digorowan ku budakna ngarumpul di ditu, jogol kakak ngarokan bangkong di ditu di pojok tuh. Ada rese aing mah boga adik teh Nesuni. Ngomong-ngomong sok meunang tara Amang. Cuma Sok meunang tara. ih jujur dewek mah Naon? kamari tembus 4 angka tapi tunggu beja sih rasanya. Wah. Tembus suatu. Tembus 4 angka ini Anu kalau naon? Singapura Singapura. tapi dah ngaranna duit kos gitunya gampang bearna teh tas nyokot teh di ATM jol teh dibegal Iya. terus deh karena meureun dina duit teu berkah meureun nya Oh,
duit berkah dek dipakai tadi mah dipakai HD dewek teh dek pakai beli baju udah deket lebaran sesana ditabungkeun dek beli daging dek mereka kolot teu da niat mimitina padahal jadi jual ke keluar di ATM teh geus anu ngarampas aing dek minta tulung kumaha Pak da lamun bebe jaka bapak duit aing gede gitu menang duit gede itu bacik mah ya ini mau moli lah denger ya ya nya ampura itu duh meuni kopi acar wala pas tadi di parenta teh malah mangkat jelmana beres mana gua di teh lah somso gitu orang dewala bejakeun jadi bejakeun lah pada kemarin ya Pak Ansip memang? Ya pakai terus deh oh ya siap ya mungkin masalah iya mah no bieu mungkin tidak WhatsApp lah ya cekot apa WhatsApp? Ada tenang atau orang ikan kudu minum ke waktu mi bapak kajaman gitu artinya ulah kudet lain kan nyatu aja nama kuring ngerek nya siap sawang sunah apura ita ina naon dah pasti sing sukses karo apa namanya iya mah guys nah si om segala suwe bantah assalamualaikum waalaikumsalam nah itu ya karena rezeki mah teu bisa diduga-duga ngeureuy mikro sanajan bari jeung padel teh geuning gitu. Alhamdulillah geuninnya teu disangka-sangka. Aya pangarsana Bapak Hansip sareng Bapak RT geuning nugaskeun dewe pikeun nyensus naon masyarakat nu kedah nu sakuduna meunang bantuan ti pemerintah gitu. Oke, YTPP link ti dewek ya. Da urang teh salaku hiji bangsa nyata suku Sunda kawaris ku para karuhun hiji budaya nyata budaya Sunda di urang teh seueur Sunda teh budayana aya jaipong segala rupi oge wayang golek enak teh kakoncara budaya anu linuhung budaya anu rembeuy ku seni anu luhur anjeunna waditra anu dipikawanon ku sakumaha jalma seperti seni degung, kawi, sareng cianjuran, oge wayang golek, oge gitu kan. Kewajiban urang sadaya nyaeta ngamumule, nyiara, ngajaga, ngariksa sakumaha budaya warisan karuhun teh geuning gitu. Parantosna kumaha carana kahiji urang nyaeta sing dirajin diajar, da dewek teh jauh kene kana kasayan mah tebih kene. Da ngeureuyeuh we da kumaha adanya saking cinta na ka budaya dewek teh kitu paribasana slogan nu ngomong ge cenah si ieu mah cenah no si Heru mah cenah budak-budak kokolot tuntun bae ya daripada kolot-kolot bubudakeun teh geuning gitu ya khususna tina rupi-rupi materi anu aya patalina sing eman sing nyaah kana budaya urang kana basa Sunda kana budayana urang-urang cingeus bisa aya batur rek rusak kana basa Sunda apanena mah geus seueur nyata urang teh budaya-budaya urang teh diklaim ku nagara batur mantap urang teh kudu reueus sareng budaya teh kudu ngamumule budaya urang pribadi ulah sok ngamumule budaya batur hartina merendah teu naon miindung ka waktu mi bapak ka jaman teh ulah kudet itu hartina ulah naon ulah paeh pergaulan tapi da sajaban inti kitu teh urang teh boga budaya sorangan kudu dilestarikeun sapertos aya papatah kan kieu martabat hiji bangsa bisa diukur tina pola budayana lamun budayana geus rusak bangsa ge bakal acak-acakan tah kitu di dewek maja mudah-mudahan kahareupna wabah corona ieu sing buburu leungit sing buburu anggeus geus riwang dewek teh lah kaditu kadin yang pagawean hese karunya kaduduluran karunya ka tetangga karunya ka babaturan oge kedeung deui urang teh bakal naon yang hareupan bulan Ramadan sing kuat ngajalankeunna da tahun kamari ge sarua urang teh kana wabah corona dalam rangka bulan Ramadan ongko tarawih rada hese salat id diulahkeun pandadang lagi baga urang lagi gitu mudah-mudahan we wayana
corona ieu teh kaharepna sing janten hidayah khususna saker dunia lain di Indonesia doang di TKP kena teh itu kaharepna mudah-mudahan sing aya hikmah sing aya hidayahna sakitu ti akang ja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigota.